pagar. Geus dipencet pagerna, angger da asup-asup. Hei, ari mana karena mencetan pagar teh? Uing ya di pencetan mah pogo di buruhan goceng. Urang keur bingung ngisi voucher kuota da asup-asup. Ari gitu kumaha? Bisa gitu geuning. Cek operator nah lamun ngisi voucher teh dipencet heula pagerna. Mana boo tak odob. Yo, pencet mah bintangna heula karek pagar. Maneh nu book kitu mah. Geus lah sero boona. Aduh, geningan manggil-manggil kieu dia geus bareng jeung monyet. Sanu bareng jeung monyet, urang mah jeung manuk tempo da manuk. Badana ge saha nanya ka maneh? Aing mah nanya ge ka manuk. Ih, manuk, monyet, manuk. Aing monyet meureun anjing deh. Penumpang si hiji mah ajang beli udud ke warung Setini. Tuh aya ojek, geus jeung ojek bepa lah. Urang narek aya jeung batu rek aya caranya. Teu jametannya. Aduh, goblok sia. Dasar anak durhaka, anjak ka nyeuna keur maju. Mang, ojek mang. Aduh mohon ki mohon. Aduh, aki bade ngojek. Mohon mang. Bade diantar ke mana si Akina? Antar ka mencut, buru-burunya. Nyantos atuh. Buru-buru. Mohon tos magrib. Ih. Kayak laki kayak kalem. Kayak turun lah orang mah. Iya ki, alam ki. Iya paling di tah gitu. Mohon sok. Ayo kopiana cepet lah mohon. Kopiana serapan di dia ki. Tipu. Ojek nolong teh euy. Saya pada menang duit bae, boga duit teu deui teh. Man, lala teuing. Aduh, kalem ki. Cih, kemana penumpang si bapak aki-aki teh? Aduh, balayu mah. Aduh, keur make aki-aki. Geus mah buta, kumaha? Parana nah. Nah. Orang masuk pikiran tahun ayeuna asup sekolah negeri mana bisa. Heueuh nya, coba kudu ujian heula. Aya nama nilainya kudu halus. Orang ge pesan di bapak orang kudu pisan sekolah asup ka sekolah negeri teh. Geus kieu we atuh, aya nama paru sekolah negeri we. Heueuh, ngan ka mana ieu? Duh. Ada rese. Aya sekolah negeri ngan teu kudu ujian. Daek. Mana gitu? Emang aya? Deuh, dak mah ngapelubut meureun. Aya sekolahan kosong, loba nu keur teu dipake. Belajar jeung jurig meureun. Lah, dak mah. Nah, iya budak nama di tangan bete. Aing mah nekan di bae, aing pusing boga masalah. Tas ulin di Majalengka bray. Tas neangan naon gitu di Majalengka jauh-jauh. Ya ulin bae bray, refreshing neangan keuyeub. Keuyeub naon? Rangda. Heueuh bray, ulin jeung Rangda. Di Munjul. Murah ye, urang naik kapal tapi. Hah? Naik kapal? Emang di Majalengka aya kapal? Aya kapal mogok. Pak,
Pak, orang hayang jiga jeung batur euy. Jika batur kumaha ari maneh? Heeh, hayang jiga jeung batur, ngarah jiga jadi jelema, Pak. Anggar maneh mah ari boga kahayang sok ngaliurkeun bapak. Kunaon Bapak kudu lieur? Apan Bapak teh gaduh artos seueur deh. Ari duit mah aya. Nah, eta teh aya hayeuna, eukian daftarkeun lah. Kaheula bapana rek ka WC heula. Rek naon ka WC teh, Pak? Rek nyokot duit di bank. Waduh lah, eta mah lain duit deh. Gulu lah. Geus nyaho bapak teu boga duit, meta duit. Sare di luar.